Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube sadayana dina channel Edman Dina Mara. Anu mikaresep kana dongeng Sunda garapan simkuring Dina Mara. Ia membawa isi dia tanah pamaget nu anu nuspiuhna banu cakat anu tebihna. Kumandara mang sadayana pamugi bae sararehatnya wargi. Sehat jasmanina, sehat rohanina. Digambilkan rezekina ugi ditebikan balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin eta pisan nu dipihar simkuring siang kalayan oge wargi sadayana ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa di Sumedang bagian anu kaopat wargi. Dina bagian nu katilu urang harita masih nyariskeun wangkongan tapi obrolan Mang Salam sareng Mang Satarnya. Mang Satar teh wana parid Ardi Ijan deui nu diobrolkeun ngeunaan kaayaan paridea nya wargi anu kapendak ku Mang Salam anu nuju ngaronda teh tah kacieuna sedihna sarena digolodognya wargi. Kumaha jeung nai carita mangga ujung ngadaungkeun bae. Etang-etang landung pang beberapa mana Ngadu Teluh bagian anu kaopat. Atuh geus kitu mah terus ngobrol kanu lain-lain sagala dicaritakeun. Jadi diselangku nginum cikopi jeung ngadahar goreng sampeu teh. Parid harita betaheun di Imah Satar teh dalam bentuk sieun kumaha mah moal balik ka hayang nama cicing bae di dinya. Tapi geus kapikir lamun parid cicing di Imah Satar geus tangtu bakal goreng balukarna. Ian bakal mikang ngewa ka Satar akhirna bakal jadi mata holang pacengkadan. Di luar beki ngebrak caang malah sang Surya oge geus meletek di tebeh wetan. Dipapag dibagiakeun ku recetna sora manuk, ku raungna sora hayam jago kongkorongok. Lila-lila brai cahaya sumira tehnya angan buana. Alam endah langit lenglang poe eta hegar asa bengras dir hegarna ate parid anu geus meunang bongbolongan disingraikeun dalang Seu Satar. Sanggeus wareg harita barang dahar parid nyarita ka Satar. Wa, tos siang teuing wa, abdi bade wangsul heula ieu. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos maratoskeun kana nasib nu tumiba ka diri abdi. Cik parid sopanaker. Nya jang bral balik heula ka ditu. Urang mah ulah nyieun pika keheulin batur. Nya najan nya oge Ian jeung Ino jahat sarta telenges nya ulah rek dilawan ku telenges deui. Ceuk Satar. Mang Salam, Mang Hardi sareng Kang Ijan hatur nuhun. Mang Salam jeung balada harita hampir bareng narembalan sarua nuhuna sabab geus bisa ngarengsekeun pasualan parid. Geus kitu mah jerut harita parid teh turun kaburuan dituturkeun ku Satar nepikeun ka lawang. Leos parid indit rek ngajugju ka imahna. Ari Mang Salam harita jeung baturna gogodeg bet asa dina dongeng aya jelema jahat teuing. Ka anak jelema teh nepikeun katega kitu. Kacida teuing si Ian mahnya. Kaciri telengesna teh. Pokna bangun kacida jengkelna. Nya kuring ge keheuleuna mana taku Mang. Cacak lamun teu ngingetkeun lakana kasalamatan diri jeung keluarga mah wah mal burung dibabad tah jelema teh. Kitu cenah Ceuk Satar. Urang pada ngabandungan ni ayeuna makang lah. Geun wae da anu jahatna jeung telenges gengke mah aya baritunganana. Pangeran mah moal ewu, moal bireuk mah maha uninga apan. Kanu kitu kanu kieu ge. Kitu Ceuk Hardi. Tah bener kitu jang. Ngan wayahna we barantuan nalingakeun nya. Dabongan urang teh geus sahate sabamadegan pikeun nulungan jang parid. Tulungan deui di mana ayeuna naon. Ulangan tapi gitu Ceuk Satar. Nah, make ngantep keundak mangge milu tanggung jawab atuh.
Nuhun mang nuhun pisan ya. Kitu ngobrol nasatar jeung semahna nu akhirna sararea satuju rek ngalingakeun Parid, lamun Parid indit rek babarengan ngalingakeun hartana. Nah dikumahakeun ku Ian teh supaya babari ngurusna engke. Geus kitu mamang salam amitan kitu di Hardi jeung Ian. Jerut bedan jeung Ijan turun harita kaburuan kebat mulang ka imahna masing-masing. Ari satar ngajanteng di lawang mencerong kanu balik tap nepikeun ka ngilesna. Renghap atuh narik napas jero, terus malik gek diuk dina kursi, ngahuleung miraga meneng, jadi ngabayangkeun lamun Parid geus indit di lembur Cikau. Kumaha kira-kirana sekep Ian? Naha arek neangan atawa arek ngantep. Keur kitu jol pamajikanana gek dina kursi pok nanya ngahareos. Kang ku kupingan teh si Ujang terek dititah init. Na teh salah dedengean kitu kuring teh. Gebeg satar ngagebeg bakat kuriwas. Oreng pamajikanana ge ngadengieun tayuhna mah tadi nama satar teh moal rek buka Rusia. Tapi ari ngadenge kitu mah geus hese nyimbutanana. Ari kitu nya maneh teh ngintip kitu. Satar muncareng. Tengah jang ngintip ngan basakeun sasapu di tengah imah, kadenge anu ngagerendeng malah mah anu ngomong lagi akang pisan, magarkeun teh Jang Parid kudu init masantren. Nyari geus ngadenge mah geus lah. Ngan omatnya ulah arek diucaat se kanudian ya. Bahaya engkena bakal merit ka bitis urang sorangan ya. Bakal mapai ka puhuleungeun. Keur sandirian urang we lah, batur mah ulah nyahoeun nya. Cik satar apik naker, bisi pamajikanana teu beunang dibawa sarasia. Nya ari geus jadi putusan mah teu nanaon. Ngan ari tadi nama teu pati satuju kuring teh Kang. Karunya kana wadugana sabab non teh ngalalana teh maksud teh lain pagawean enteng-enteng apa eta teh Kang. Lain nya. Kudu bekal gede nya. Jadi loba bawana. Salah pikiran dia tuh. Malah kamajuan cicing baik itu mah tuh. Cicing di lemur mah geraya dengekeun nya. Baheula nalika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aju meneng keneh apan kungsi tah mendakar repet nya. Malah mah jiwana diancam. Rek dipaehan ta ku bangsa Arab anu embungeun narima Islam. Pan harita teh naon teu keukeuh cicing di Mekah. Tapi ku Allah diparentah pikeun hijrah atau pindah ke daerah nu aman. Jadi supaya bisa nyusun kekuatan, bisa nambahan balad. Buktina sabada hijrah, Islam beuki tarik sumubarna. Ieu teh mangfaatna hijrah tanya. Atuh kitu deui Jang Parid, damun cicing wae di lemur mah moal aya kamajuan. Pikiran moal motekar, ilmu moal nambahan, jeung moal bisa menyat deui. Saumur-umur ge kitu wae meureun diperes ku indung bapana anu teu bener. Pan ari indit mah yeuh nambahan luang jeung pangalaman, bakal nambahan ilmu, bakal lega ambahan pikiranana, sarta bakal aya wawanen dina hasil ngabanding-banding kahirupan manehna jeung batur. Nah, mana komo da ku akang teh ditaneskeun supaya masantren sabab ngan jalan eta nu hade. Supaya boga ilmu lahir jeung ilmu batin keur ngudag keselamatan di dunia jeung akhirat. Tah kitu ari tujuan akang mah. Cik satar dari anakar nembungkeun anu jadi dadasarna. Naon kana bijilna putusan ngeunaan Parid teh. Nya teuing atuh ari kitu mah. Muga-muga we sing tina kanan. Heeh kitu. Tah aya ka dieu cai ah. Cik satar bari nunjuk kana gelas si kopi nu aya keneh saparapatna. Sor harita teh ku uning disodorkeun. Parat we badami teh uning geus ngarti kana maksud jeung tujuan salakina. Cag tunda dianjuang siang teudeun dihandilem sieum. Paranti nyokot ninggalkeun kahareup kasampeur deui. Urang nyaritakeun di imah Parid, harita teh panon poe geus medal di tebeh wetan.
Jadi cahayana sumirat ka Jomantara, ngebraknya angan buana panca tengah, manuk recet di sarada, ayam jago raung kongkorongok, indungna pating karokok, sarta anakna recet di sarada. Dina kayan kitu Ian jeung Inoh teh geus nyararing malah mageus tingkulinting di pipir. Ian lantrak lindrik make piyama atuh di samping sarung, Inoh make baju haneut ngagandong ringeun lelempangan di buruan. Beungeutna jamotrot baeud kawas anu ngemuka keheul. Pangna kitu parid teu kasampak, diteang ka emper eueuh, ka pawon lowong, ka pipir teu kapanggih. Di kandang domba teu aya diparanje nya kitu keneh. Kulang ngajar ta anak-anakan teh. Beuki gede teh beuki wani teh ngalawan ka kolot. Kamana atuh si Pani teh, Kang? Cik Inoh harita garawak gerewek bari panon rutret kawates imah. Nyaho teuing. Nya kamana wawalak teh atuh. Lain heug maraban hayam, ngumbahan piring, sasapu atawa naon we. Da loba pagawean mah. Tapi nahat dekat tenjo indung-indungna acan ieu teh. Komo lamun diogo nincak hulu meureun. Tembal Ian saha teh jeung Inoh mika ceuceub ka Parid. Kan mun datang urang waras sakalian. Tung man, kayak sabar Kang. Keun kuring keur naon cai heula. Tah kencarkeun hayam mah ganeng tah. Cek Inoh bari terus ka pawon rek mirun seuneu naheur cai sarta nyuci kopi nu biasana mah sok ku Parid di pigawena ayeuna mah kapaksa ku Inoh. Ari Ian harita teh lempangan dinu poyan bari ngahaneutkeun awak. Karasa nikmat haneut hareuy asa matak nambahan seger kana awakna. Ian harita beuki senang bae beuki dieu malah lintuh beuteungna ge rada budayut da seubeuh jeung teu boga kasusah. Sarida kawin jeung Inoh geus sabaraha tempat nu dijual, sawah jeung tanah darat kitu deui sasatoan. Tapi ngajual ge ukur sandiwara wungkul. Nyatana mah tatahar pikeun ngajabal sapenuhna tina leungeun Parid nu dianggap can nyaho nanaon. Sabaraha taun deui kabebas tugas teh teh. Asa geus sila cicing di Cikao. Eueuh geus mejeuna bari ka lemur ieu. Eueuh padahal mah lelang we kabeh tanah teh. Tapi asa betah di dieu teh dieu. Kudu kumaha ieu nya. Ian hatena garecok sorangan mikir-mikir pilampaheun na mending tetep bae di Cikao atawa mending ngagugu kana rencana Haji Barkum anu marentahkeun sangkan pindah ninggalkeun Cikao. Barang keur moyan kitu kurutak Parid datang limpang ngagandeuang beungeut dangah bangun anu taya karingrang ku Ian harita geus kanyahoan. Atuh harita teh dijajabkeun ge geus ampunten. Atuh harita teh ti kajauhan ge geus diperong harita. Bangun anu kacida amekna barang go kahareupeun gantawang harita nanya bari bencalik. Ari sia tas di mana Parid? Pilaku sia teh geus poho kana kawajiban. Tas di mana ha? Di mana sia? Bari molotot kuntuna ke karot. Wargi biasa. Wargi sadayana anu nuju ngadongkeun ieu. Dongeng Sunda garapan Simgoni Mang Dina Mara dina YouTube-nya dina channel @Mang Dina Mara wargi. Tang istirahat ieu nu ngadongeng kada istirahat heula wargi tong nyarios wae. Maksudna nyarios masa dongeng. Tah ka wargi jeung ngadongkeun bahwa istri eta nepi maget anu anom nu sepuhna nya di mana bae ayana. Jadi jeung ngadongkeun kasadayana ulah hilap ieu. Subscribe-na nya wargi. Oke, like and share-na lah. Sareng eta teh naon? Belna dipencet. Tak wargi sadaya nu parantos subscribe ngaturkeun nuhun Mang Dina Mara nya atur nuhun ku parantosanna wargi sadayana. Atuh ku kituna mangga we lah urang lajengkeun tah kieu warginya adongeng teh kitu tah. Janten maca buku, buku karangan anu sanesna. Tah janten simkuring mamung saukur maca buku. Oke pami aya lepatna teh mah kadang-kadang hapunten ya teh wargi. Kaiji buku nata selami masih ketekan keneh tahun 80-an nya wargi.
tangtosnya geningan tos karohok sapalih tuh. Oh nya karohok tahanap nata anu ngegel. Ah itu margi. Enggak orang lajing ganena dongengna. Parid geus neguh ti tadi keneh yen datang ka imah bakal dibagiakeun kudu nyarekan. Atuh terus ayem we bari terus rengkuh hormat pok ngomong. Henteu ti mamana Pak. Aya we abdi mah. Ai ditanya sabener-bener make wani ngomong kitu sia kakolot. Berak aku dirangket mah. Da sia teh geus gede. Ayo jawab tes di mana sia. Nawe yakieu karek datang ha. Ian beki buncelik panona beki ambek ka Parid. Wangsul 30 ronda Pak. Puntene kasiangan da. Tak aya nu ngageuingkeun kapulesan. Cek Parid ngomongna tatag daya kasieun. Naon dedengian teh hees 30 ronda. Ngerakeun sia. Make jeung hees di gardu. Kumaha mun kanyahoan ku batur. Bakal ngomong naon batur ka aing. Pasti nyangkana mah henteu diurus ku kolotna. Padahal sia nu bas angkal tah. Rek naon hees di gardu ronda ha? Rek naon? Yas beuki ambek beungeutna mah digeuneuk untuk kakarotnahan amarah. Bongan di bumi teu kenging nya kapaksa we abdi teh milarian anu rada buni. Da tiris ari di golodog mah. Cek Irian ngahaja ngomong kitu sugan we Ian rada rempes amarahna. Tapi batan lempes kalaka beuki gang gedur amarahna teu kawadahan. Kalahkah asa diunghak diwiwirang kudu jadi anak. Ian harita teu ngomong deui, tapi maju 2 lengkah dengan katuhu nyempurung arek ngajiwir celi Parid. Tapi sakali ieu mah Parid teh kudu nembongkeun wawanen tong boro jalma anu teu boga kasalahan, najan salah ge ari dikitu-kitu teuing mah moal sukaeun. Parid harita ngagiwar nyingkahan dengan Ian nu rek ngajiwir celi. Atuh poos nyuwir angin, pudidik Ian teh harita nafsu. Setan teh rek ngalawan sia kakolot. Sidik anak bangkawarah imah ieu. Geus teu beunang diwaras ya. Kadi sia. Celi teh rek digorengkeun ta ku aing. Leungeunna gugupai panonna molotot ari huntu bakatut. Tapi harita Parid teu ngagugu. Saha anu daek mikeun celi keur goengkeuneun. Keur kitu torojol ino mani geus cawat bibirna geus ngawat bibirna teh. Samping dikewer lengkap panjang muru kaburuan mapag Parid anu keur dicarekan ku Ian teh. Datang-datang gantawa ngambak bari teu tunjuk. Anak-anakan teh kula ngajar sia tah warah teh. Kabalejog aing ngaboga anak teh. Na teu beunang teh diurus. Na teu beunang teh diwaras ya. Ieu dengekeun ku gebir sia Parid, parud sia. Sia teh gablek beungeut siga parud teh tah. Dingaranan Parid. Beki nyetel balawengna sia. Karadak deuleu sia. Mata keraheut kana kulit batur. Sia teh ku kami dikukut ti lelemut, dipiara ti budak, diatik ti leutik, tapi nah beuki gede kalaka beuki mah tangun sia teh belegug. Aing mah nitah gawe, nitah itu nitah ieu teh lain keuna naon. Lain Allah ku tanaga sia, tapi ngalatih ngawara supaya rea kabisa, ngarti? Panon ino buncelikeun tu kekerot, curugna ngacir kana irung Parid. Meh weh keuna sirah Parid nepikeun ka ngalengah. Jawab sia. Na kalah kekereut mana? Sieun kacolok ku curug, cek Parid. Nah atuh lain ngomong sia teh. Komo lamun teu ngomong mah ditajos ta mata teh. Jeung teuing teh bisa neuleuh ge. Bungan matanghul. Kunaon sia teh kalah ka mabur ha? Na teu hees di imah. Pan teu kenging ku ibu. Tapi aing mah teu nitah ngolor di gardu. Nyadina golodog mah tiris. Sieun dicocoreungit. Wah, loba alasan sia matanghul mah matanghul we. Ngalawan kakolot sia teh doraka deuleu. Heh geura ka imah digawe sia. Ngepel nyeuseuh sasapu. Kasur poekeun bakiak bapak sia kumaha? Iteuk lapan ku minyak sina herang. Awas lamun teu digawe dikulub sia ku aing. Ceuk Inoh bari tutunjuk curugna mah dibentik-bentik bae ngomong capetang. Keuna ku bari basa. Bentik curug balas nunjuk teh. Capetang balas miwarang nya keuna teh ka Inoh. Parid teu baha manehna ngarasa untungna. Punten wargi, manehna ngarah untungna. Ayang unggah ka imah rek melihan pakaian bawaeun indit.
ngomong di terus bayi limpang menukana golodog, kalacat harita mancat, dituturkan kedua pasang mata anu bangun cecep jenggel. Mata Ian jeung panon Inoh sarua harita galak na kaparid de kawasan ijid alabatan nenjo dikotok jigana teh. Kan, sina digawe tuman, ulah dibere omer Kang. Sina karasaeun yen hirup teh hese. Hayang dahar ge kudu matakeun akal. Jeung tarekah apaan. Ke sabar kopi mah, caina can asak. Mangga cari-cari heula ka dinya. Da isu keneh. Kitu ceuk Inoh bari ngareret ka Ian, anu masih kene muleleng ka lawang. Nya. Jika tu gentakeun da Kang teh rek liari teh yeuh. Perlu ya ka Cigantar yeuh. Rek pesan anak lauk. Cek Ian bari terus unggah kata pas. Inoh harita ngaleos ka pawon ngagentakeun harcai, geus asak terus nyuci kopi di wadahan kana baki. Dianterkeun ka Ian anu keur diuk bangun tumanina panna mencerong kaburuan. Teu loba omong Ian jeung Inoh dariuk senang-senang loba wae pigaweun anu teu dipigawe. Da ngahajak nganerkeun parid manehna mah hayang senang teh. Kacaturkeun parid sabada aya di imah teh pakpik digawe. Teu jiga-jiga rek aya rencana sapanitah Inoh digugu. Beres dienggon terus ka tengah imah sesapu mereskeun kursi, kitu meja dielapan dibebenah gambar-gambar jeung papaes bilik anu sajena. Di lapan bisi aya kakabul anu dengdek dibenerkeun sarta dipapantes di pasieu. Rengsen di tengah imah busu di ka kamar sapredilaan diganti kuno bersih, anggal jeung kasur tak diakutan keluar dipoekeun. Bus ka kamar manehna di dieu rada lila. Parid ngahuleung bari mencrong kana lomari pakaian nu geus parongpong kosong. Pakaian manehna areuweuh teuing ka mana. Masya Allah, dikamanakeun pakaian aing. Beuh, kacida teuing boga kolot teh. Jahat alabatan setan ieu. Ceuk teh Parid bari kakarot bakat ku ambek, tapi ukur dina hate da kedal mah henteu. Leungeun ngaragamang kana lomari, diusapan bari dipencerong. Kabayangkeun pakaianana dikukud ku Iroh, dipiceun kajarian. Teu karasa berbeuy cipanon teh barijil, atuh hate oge ngentab panas asa diteung-teuinganan. Tapi terus mali kana kasur paranti sare manehna. Geus ngagulung harita ditalian ku tambang. Kawas aya kila-kila yen manehna kudu indit tinggalkeun imah. Anak ieu mah bener ceuk ua, yen aing teh kudu buru-buru nyingkah ti ieu imah nu jadi neraka. Aing meungpeung budak keneh, meungpeung loba kasempetan. Aing kudu ngulik ilmu pangaweruh, kudu neangan pangabisa anu gunana dipake tameng keur kasalamatan diri. Rasakeun ieu. Rasakeun Ian, oge Inoh. Alah, punter wagilah. Bat ngadadak gitu lah. Mal itu sepuh maginya wargi. Mangga urang lajengkeun deui. Ieu carita Sunda. Terampi dongeng Sunda. Harita Parid terus keluar ti kamarna. Red ka tepas. Aciri Inoh jeung Ian teh keur senang-senang. Diuk tumpang kaki yang hadipan kopi panas. Serta jeung ngalawuhna kueh mani rupa-rupa. Parid kebat ka pawon meresan piring kotor urut dahar batur. Da manehna mah teu kungsi dahar di imah. Terus dibawa ka cai di kumbahan apik nakar. Geus rengse terus balik ka imah nyokot seseuheun deker nyeusuh pagawean teh kabeh katatab. Katangkes teu dipilihan. Ngan aya untungna. Jadi Parid mah sagala bisa nyangu hayu nyeuseuhnya heug, masak bisa miara imah geus tuman. Tapi hate nyeri, batin sedih.
sama meninggang di sangsara bae sikap inoh jeung iat teh kamanehna alah batan ka bujang. Bujang onaman puguh gajihna, puguh hitunganana, ieu mah teu ngaler teu ngidul. Panon poe harita beki luhur panasna beki karasa. Urang Cikau geus ngurangan harita. Nu cicing di imah moal aya setengahna lantaran geus laliar ngurus arusaha neangan pangupajiba. Gitu deui ian. Geus ada beurang mah manehna dangdan. Terus bebeja ka pamajikanana yen arek pesen anak lauk ka urang si Gantar. Atuh bral miang ginding deui pakaianana. Maklum geus lain-lainna deui ayeuna mah ian ayeuna beda jeung ian bareto. Ari inoh nangtung harita dina golodog nempokeun salakina anu beki lila beki jak. Memeh ngiles dina pengkolan ian teh ngaliuk harita bari gugupai ku inoh dibales deui gugupai bangun deudeuh geget kawaskeur anyar panganten. Wanci pecat sawed pagawean padi geus rengse malah geus nyangu geus nyieun deungeunna tapi sangu jeung deungeunna anu geus asak tuluy diasupkeun kana lemari makan jepret dikunci atuh ceuleungeu parid mah ngan bati kumetap dikorok lok-lokan hayang dahar ukur dina lamunan. Harian nah bet kabina-bina teuing podaran wae kitu. Ceuk parid harita datang sifat aral kana dirina tina awahing ku nyeri batin. Tapi waktosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina dipungkas dicekapkeun dugikeun ka dieu heula nya wargi. Wargi channel YouTube dina channel Mang Dina Mara. Rupina dicekapkeun duikeun ka dieu heula ieu carita Sunda dina judul ngadu teluh karangan Kiliksa bagian anu kaopat. Pamugi wargi sadayana tiasa katampi kalian kebingahan insyaallah enjingnya dina waktu anu sami urang sadaya pamugi tiasa ditepang daungkeun deui. Sim Guring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kepada sanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.